Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajmain ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Tipanyuna orang sami-sami manjatkan puji syukur ka Allah anu maha gopur, ku ngucapkeun alhamdulillahirabbil alamin. Oge sholawat orang haturkeun ka junjunan orang sadayana, ku ngucapkeun Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oge salam orang haturkeun ka junjunan orang sadayana, ku ngucapkeun assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah. Alhamdulillah, orang tiasa tepang deui dina hanjagarapan kitab Kasifatus Sajana, anu mana dina sawatara waktos anu kapengker orang masih dina martelakeun pasal rukun iman, anu mana tos dugi kana anu nomer ka opatna nembe dugi kana rukun iman anu nomer ka tiluna. Dina waktu anu ayeuna orang teraskeun bae kana rukun iman anu nomer ka opatna, masih dina halaman anu nomer ka 10 dina jajaran tanapi baris anu palih tengah upami nganggo kitab Sapinah dina cetakan tahun sabarahanya tos rada lami. Orang teraskeun bae kana hanca garapana. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhihi wa talamidatihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Warabi'uha jeung ari nomer kaopatna tina itu sitah, antu mina eta yen ngimankeun anjeun birusulihi ka pirang-pirang utusan Allah, wahum jeung ari itu rusul afdalul ibadillahi eta pangutamana pirang-pirang abdina Allah. Wa qala ta'ala jeung parantos ngadawuh Allah anu maha luhur, wa kullan faddalna 'alal alamin. Wa kullan jeung kana hiji-hijina faddalna tos ngaleuwihkeun kaula anu agung dawuhan Allah, 'alal alamina ngunggulan ka sadaya alam, alal alamina ngunggulan ka sadaya alam. Bi an ta'taqida kalawan yen nekadkeun anjeun annallaha ta'ala karana sanyana Allah ta'ala arsala eta ngutus Allah ta'ala lil khalqi ka makhluk rusulan ka pirang-pirang utusan rijalan anu pada lalaki laya'lamu anu henteu aya nu nyaho, laya'lamu henteu aya anu uninga adadahum kana bilangana itu rusul illallahu ta'ala angin Gusti Allah ta'ala.
awaluhum ari mimitina itu rusul bijasadihi kalawan jasadna itu awal Adamu eta Nabi Adam wa khotimuhum jeung ari panutupana itu rusul wa afdaluhum jeung pangutamana itu rusul sayyiduna eta Gusti urang sadayana Muhammadun nyatana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam moga mamparinan rahmat sallallahu ta'ala Gusti Allah ta'ala alaihim ka itu rusul wasalam sareng maparinan kasalamatan wa kulluhum jeung ari sadayana rusul min nasli Adama eta tetep ti turunan Kanjeng Nabi Adam alaihi salam wa annahum jeung sanyana rusul sodikuna eta anu balanar kabeh bijami aqwalihim dina pirang-pirang ucapana itu rusul bida'watir risalati dina bida'watir risalati bidakwati risalati dina ngaku jadi utusanana wapima jeung dina perkara balagu anu nganepikeun itu rusul hu kana itu ma anillahi ta'ala ti Gusti Allah ta'ala wapil kalami jeung dina cariosan al urfi anu bangsa urup artina anu bangsa adat nahu akaltu sapertikeun lapad akaltu saribtu sareng lapad saribtu akaltu dahar kaula saribtu ngaleueut kaula wa annahum jeung sanyana rusul masumuna eta anu diraksa kabeh minal wuku'i tina tumiba bi muharramin dina perkara anu diharamkeun au makruhin atau perkara anu dimakruhkeun wa annahum jeung sanyana rusul muballiguna eta anu nganepikeun itu rusul makana perkara umiru anu diparentah itu rusul bitablighihi kana nepikeunana itu ma lil khalqi ka makhluk wa illam yakun jeung sanajan teu bukti itu ma ahkaman eta pirang-pirang hukum wa annahum jeung sanyana rusul hadikuna eta anu calakan kabeh tanapi anu palinter kabeh bihaisu yakunu kalawan sakira bukti pihim di para rasul naon kudrotun kawasa ala ilzamil khusumi kana ngelehkeun pirang-pirang musuh wa muhajahatihim jeung ngahujahna para rasul wa ibtali da'awihim jeung ngabatalkeun pangakuana itu rasul pahadihi maka ari ieu pahadihi sifatu maka ari ieu pirang-pirang sifat al arba'atu anu opat tajibu eta wajib ieu sifat lil mursalina ka sadaya utusan wa amal anbiya'u jeung anapun ari pirang-pirang nabi ghairul mursalina anu salian pirang-pirang utusan palayakunu makan tebukti ieu anbiya muballighina eta anu nganepikeun kabeh wa inna ma yajibu jeung pastina wajib alaihim ka anbiya naon ayuballighu yen nganepikeun itu anbiya annasa ka jalma-jalma annahum sanyana anbiya'u eta pirang-pirang nabi liyukhtaromu supaya dimulyakeun itu anbiya wasohihu jeung ari menurut
kaul anu soheh bihim di itu anbiya al imsaku eta nahan anil hasri tina ngaringkes him ka itu anbiya bi adadin dina bilanganana li'annahu karena sanyana itu hasrin rubama ada eta terkadang nganepikeun itu hasrin ila isbatin nubuwati kana netepkeun jadi nabi ila isbatin nubuwati kana netepkeun jadi nabi warisalati jeung utusan liman kajalma laesa anu lain ieu man kadalika eta nya kitu deui saperti nubuwah risalah bil waqi'i dina buktina au ilana bidalika atawa kana nganepikeunana itu nubuwah risalah aman ti jalma huwa ari ieu man kadalika eta sapertikeun nubuwah bil waqi'i dina buktina payajibu maka wajib naon tasdiku ngabenerkeun bi anna lillahi karena sanyana eta tetep ka Gusti Allah naon rusulan pirang-pirang utusan wa anbiya'a jeung pirang-pirang nabi alal ijmali natapan kana jalan ijmal qala ngadawuh sa Suhaimi Imam Suhaimi naam benar itu yajibu wajib alal mukminina ka jalma mukmin ai naon aya lamayan nganyahukeun ieu jalma mukmin wa yu'allimu jeung ngajarkeun ieu jalma mukmin sibyanahu ka pirang-pirang anakna ieu mukmin wanisauhu jeung pirang-pirang wanisauhu jeung ka bojona ieu mukmin wa khadamuhu jeung kaladena ieu mukmin asma'a rusuli kana pirang-pirang jenengan rasul al-madkurina anu dicaritakeun kabeh fil Qur'ani dina Al-Qur'an hatta yu'minu sahingga yen ngimankeun kabeh bihim ka itu rusul wa yusadiku jeung ngabenerkeun kabeh bijamiihim kana sakabehna itu rusul tafsilan kalawan wincikanana wa ala yadunnu jeung yen ulah nyangka kabeh annal wajiba kana sanyana anu wajib alaihim ka sakabehna al imanu eta iman bi Muhammadin ka Kanjeng Nabi Muhammad pakot wungkul fa innal imana maka sanyana iman bijamiil anbiya'i ka sakabehna pirang-pirang nabi sawaun dzukira sarua bae dicarioskeun naon asma'uhum jenengana itu anbiya bil Qur'ani dina Al-Qur'an aw lam yunkar atawa henteu dicarioskeun ieu asma wajibun eta wajib ala kulli mukallafin ka sakur-sakur jalma anu baleg tur boga akal wahum jeung ari rusul ay al-madkurina tegasna anu dicarioskeun fil Qur'ani dina Al-Qur'an sitatun eta aya genep wa isruna jeung 20 janten aya 20 genep cenah au khamsatun atawa 5 wa isruna sareng 20 janten aya 25 wanadom duha jeung nganadomkeun kaula hakana itu sitah pakultu maka ngucap kuring pakultu maka kucap kuring asma'u ruslin
asma'u ruslin ari pirang-pirang jenengan utusan bi Qur'anin dina Al-Qur'an alaika ka anjeun tajibu. Tajib eta wajib ieu asma ka Adam sapertikeun hiji Nabi Adam Zakaria kanua Nabi Zakaria bada Yunus ka tiluna Nabi Yunus him ti itu anbiya nuhun sa kaopatna Nabi Nuh wa Idrisin kalimana Nabi Idris Ibrahim kagenepna Nabi Ibrahim wa Yasa'i katujuhna Nabi Ilyasa Ishaq kadalapan Nabi Ishaq Yakub kasalapan Nabi Yakub Ismail kasapuluhna Nabi Ismail Solihi kasabelasna Nabi Solehim ti itu anbiya Ayub kadua belasna Nabi Ayub Haruna katilu belasna Nabi Harun Musa kaopat belasna Nabi Musa ma'a Su'aibi sarta Nabi Su'aib anu nomor ka 15 him ti itu anbiya Dawud satuluina Nabi Dawud Hudan satuluina Nabi Hud Uzair saterusna Nabi Uzair Suma Yusufi satuluina Nabi Yusuf anu nomor ka 18 him ti itu anbiya Lutin satuluina Nabi Lut wa Ilyasa sarang Nabi Ilyas Dzalkifli sarang Nabi Dzalkifli awit takhoda anu ngahiji ieu Ilyas sarang Dzalkifli Yahya ka-23 Nabi Yahya Sulaiman ka-24 Nabi Sulaiman Isa ka-25 Nabi Isa ma'a Muhammadin sarta ka-26 Nabi Muhammad himti itu anbiya hada ari ieu nadom min bahril basiti eta tina bahar basit min bahril basiti eta tina bahar basit wa makna ittahoda jeung ari makna lapad ittahoda tadi aya lapad ittahoda di nadom sabada Dzulkifli awit takhoda awit tahada Dzalkifli karena sanyana Nabi Dzalkifli kila cek sakawal huwa ari Dzalkifli Ilyasu eta Nabi Ilyas wakila sarang sakawal Yusau eta Nabi Yusa wakila sarang sakawal saha Zakaria eta Nabi Zakaria wakila sarang sakawal Hizkilu eta Nabi Hizkil Ibnu Ajuji putra pamanggatna nini li annahu karana sanyana li anna ummahu karana sanyana ibuna ieu Hizkil kanas bukti ieu ummu Ajujan eta nini pas alat maka menta ieu Ajuj Allah Ta'ala ka Gusti Allah Ta'ala alwalada ka budak atanapi ka putra bada kibariha dina sabada pikuna ieu ummah pawahaba maka maparinan Gusti Allah lah ka itu ummah Hizkilaka Nabi Hizkil intaha tos paragaca naon kaulu Suhaimi dawuhan Imam Suhaimi Wakola sarta ngadawuh saha Sohibul Bad'il Khuluqi jalma anu ngabogaan kitab Bad'il Khuluq kola parantos ngadawuh Wahbu Bisri saha Wahbu Bisri Wahab Bisri bin Ayub putra pamagatna Ayub Yusama anu dingaranan itu Hizkil Dzalkifli ku ngaran Dzalkifli kana bukti ieu Dzalkifli mukiman eta anu cicing bisami di nagara Syam muda ta umrihi dina salila yuswana ieu Dzalkifli
hatta mata sahingga yan maut ieu Dzulkifli. Wakana sareng bukti naon umruhu umurna ieu Dzulkifli khomsan eta 5 wasab khomsan eta 5 wasabina sareng 70 naonana sanatan tauna janten 75 tahun. Wakana sareng bukti ieu Dzulkifli qabla Syuaibi dina sateu aca Nabi Syuaib. Qabla Syuaibi dina sateu aca Nabi Syuaib. Intaha paragat ieu cariosan Sohibul Bad'i. Wa ulul ajmi jeung ari ulul ajmi minhum ti itu para rasul khamsatun eta aya 5. Payajibu mangka wajib naon ayu lama eta yen dikanyahokeun naon tartibuhum tartibna ieu khamsah bi afdholiyati dina kautamaanana. Li'annahum karana sanyana ieu khamsah laisu eta henteu ieu khamsah bi martabatin eta dina martabat bi martabatin di martabat wahidatin anu sahiji. Wal muradu sareng ari anu dimaksud wal muradu sareng ari anu dimaksud minal azmi tina lapad azmi huna dina ieu bab asobru eta sobar wa tahammulu sareng mikul tahammulu ngawengku mikul al masyaki kana pirang-pirang kapayahan awil hazmu atanapi teguh awil hazmu atanapi teguh kama seperti perkara pasoro anu parantos meretelakeun bihi kana itu ma saha Ibnu Abbas bi ayatin dina ayat Al-Qur'an fa afdaluhu maka ari pangutamaana tina itu amsah Sayyiduna Muhammadin eta Kanjeng Nabi Muhammad. Sayyiduna Muhammadin eta Kanjeng Nabi Muhammad. Pas Sayyiduna Ibrahim saterasna Nabi Ibrahim. Pas Sayyidu Musa saterasna Nabi Musa. Pas Sayyiduna Isa saterasna Nabi Isa. Pas Sayyiduna Nuhun saterasna Nabi Nuh. Salawatullahi wasalamuhu salawatullah ari pirang-pirang rahmat Allah wasalamuhu sareng kahormatan Allah alaihim eta moga tetep kasadayana ajmaina tegasna sadayana wayali sareng nyandingkeun wayali sareng nyanding him ka itu ulul ajmi bil afdaliyati dina kautamanana bi afdaliyati dina kautamaanana saha baqiyatur rusuli sasesana pirang-pirang rusul summa baqiyatul anbiya'i saterasna sasesana pirang-pirang para nabi wahum jeung ari itu anbiya mutapawituna eta anu beda-beda kabeh pimadina perkara bainahum diantarana itu anbiya indallahi mungguhing Gusti Allah lakin yamtani utatapina kacegah naon atayinu nangtukeun alaina ka urang sadayana ala tapawutihim kana ngabeda-bedana itu anbiya li'annahu karana sanyana kalakuan jeung tingkah lam yarid eta henteu datang pihi dina itu ta'yin naon taklimun
ta'limun kanyaho naon ta'limun kanyaho sumaru usaul malaikati satuluyna pirang-pirang gagadena malaikat ka Jibril sapertikeun malaikat Jibril wa nahwi jeung saumpamana wa nahwihi jeung sabangsana ieu Jibril. Alhamdulillah. Summal auliya'u satuluyna pirang-pirang wali husuman kalawan khususna Ababakrin nyaeta Abi Bakar wa baqiyati sahabati sareng sasesana pirang-pirang sahabat li hadisin karena aya hadis innallaha ta'ala sanyana Gusti Allah ta'ala ihtaro eta milih Gusti Allah ashabi ka sahabat kami alal alamina ngunggulan sakabeh alam siwa nabiyina salianti pirang-pirang nabi wal mursalina jeung pirang-pirang utusan summa awamul malaikati satuluyna umumna pirang-pirang malaikat summa awamu basyari satuluyna umumna pirang-pirang manusia. Yadahun ari ieu eta hiji penjelasan. Qala parantos ngadawuh saha al-Pusni Imam Pusni wa quddimat sareng diheulakeun saha al-malaikatu malaikat ala rusuli mandirikeun pirang-pirang para rasul fi dzikri dina nyaritakeunana itbaan karana turut litartibi wujudi karana tartib ayana fa innal malaikata maka sanyana malaikat muqaddamatun eta diheulakeun bil khalqi dina didamelna bil khalqi dina diciptakeunana awi li tartibil waqi'i atawa karena tartib dina buktina pitahqiqi makna risalati dina nganyatakeun makna utusan. Fa innallaha ta'ala maka sanyana Gusti Allah ta'ala arsala eta ngutus Gusti Allah al malaikata ka malaikat ila rusuli ka pirang-pirang utusan wa khomisuha kapamangheje deui wa khomisuha sareng ari nomor kalimana tina itu sitah antumina eta yen ngimankeun anjeun bil yaumil akhir kana poe akhir bi antus sadiqo kalawayan yen ngabenerkeun anjeun bi wujudihi kana ayana ieu yaumul akhir wa bi jami'i ma jeung kana sakabehna perkara istamala anu ngawengku ieu ma alaihi kana itu yaumul akhir kal hasri sapertikeun dipukumpulkeun wal hisabi sareng hisab amal diitungna amal wal jazai sareng babales wal jannati sareng surga wan nari sareng neraka sumia di ngaranan itu yaum bidzalika ku yaumul akhir li annahu karana sanyana kalakuan jeung tingkah lalaela henteu aya peuting ba'dahu dina sabada yaumul akhir wala naharo sareng henteu aya beurang wala naharo sareng henteu aya beurang wala naharo sareng teu aya beurang wala yuqalu jeung ulah dicarioskeun naon yaumun poe bila takyidin kalawan henteu
bila takyidin kalawan teu dikayidan, ila 5 angin kana perkara ya kibu anu ngiring, ya kibu anu ngiring-ngiringan hu kana itu ma naon laelun peuting, auli anahu atawa karana sanyana itu yaumul akhir, akhirul auqati eta akhirna pirang-pirang waktu, al mahdudati anu dibatasan, ai akhiru ayyamid dunya tegasna akhirna pirang-pirang poena dunya, palaesa maka henteu ba'daha dina sabadana itu ba'dahu dina sabadana palaesa maka henteu aya ba'dahu dina sabadana itu dina sabadana itu yaumul akhir, naon yaumun akhirun poe anu sejen, naon yaumun akhirun poe anu sejen, auli ta'akhurihi atawa karena pandeurina itu yaumul akhir, anil ayami tina pirang-pirang poe, al munqadiyati anu pameakan, min ayyami dunya tina pirang-pirang poena dunya. Wa awaluhu jeung ari mimitina itu yaumul akhir min nafkhoti eta tina tiupan, asaniati anu kadua, ilama nepi kana perkara layatanaha anu henteu aya tungtungna ieu ma, wahwa jeung ari awaluhu al-haqqu eta hak, wakila jeung dicarioskeun ilastiqrori ari poe akhir, wakila jeung dicarioskeun ilastiqrori tetapna nepi ka tetapna ilastiqroril khalqi nepi ka tetapna makhluk, pidaroeni dina dua tempat, al jannati nyaeta surga, wan nari sareng neraka, fasodruhu maka ari mimitina ieu yaumul akhir, minad dunya eta tetep tina poena dunya, wa akhiruhu jeung ari akhirna poe akhir, minal akhirati eta tina akhirat, wahwa jeung ari poe akhir yaumul kiamati eta poe kiamah, wasumia sareng dingaranan ieu poe akhir bidzalika ku itu kiamah, likiamil mauta karena hudangna pirang-pirang anu maut, pihi dina itu yaumul kiamah, min kuburihim tina pirang-pirang kuburna itu maota, wal qabru jeung ari kubur mina dunya eta tina dunya,
Wakila jeung dicerioskeun pasilun eta naon pasilun pamisah baina dunya antara dunya wal akhirati sareng akhirat. Jadi kubur teh pamisah antara dunya sareng akhirat. Wakila jeung dacarioskeun awaluhu ari mimitina itu kiamah min mautil mayyiti eta ti mimitina jalma anu maot. Pal qabru maka ari kubur minal akhirati eta tina akhirat. Minal akhirati eta tina sabagiana akhirat. Walidha kulantaran kitu yaquluna maka ngadawuh ulama-ulama man saha jalma mata anu maot ieu si man komat maka ngadeg naon kiamuhu kiamahna ieu si man ae sugro tegasna kiamah sugro. Wasumia jeung dingaranan itu yaumur akhir kiamatan ku ngaran kiamah ala hada natapan kana ieu kaol likiamil mayyiti karena hudangna mayit bihi dina itu yaumul kiamah minal idtijai tina nyangigirna itu mayit ilal kuburi di kuburna itu mayit lisu alil malakaini karena rek ditanyaan ku malaikat dua sumadoma satuluyna dikumpulkeun naon al qabru pakuburan alaihi ka eta mayit pa asbaha maka nyarupaan itu kuburon Pasbaha maka nyarupaan itu kubur yaumal kiamati kana poe kiamah al kubro anu gede. Wakila jeung ngadawuh saha ajamah syari seh jamah syari awaluhu ari mimitina itu kiamah min waktil hasri eta ti mimitina kumpul di padang mahsar ilama nepi kana perkara layatanaha anu henteu aya tungtungna ieu emma au ila ayad khula atawa nepi ka yen asup saha ahlul jannati ahli surga al jannata ka surga wa ahlun naru jeung ahli neraka an-narakana neraka wa miqdaruhu jeung ari kira-kirana itu yaumul akhir binisbati kalawan dinisbatkeun ilal kufari ka jalma-jalma kafir khamsuna eta 50 khamsuna alfa sanatin eta 50.000 tahun lisyiddati ahwalihi karena banget pake wuhna itu yaumul akhir wahwa jeung ari miqdaruhu ahappu eta leuwih enteng min sholatin tibatan sholat maktubatin anu dipardukeun fid dunya di dunya binisbatin kudu dinisbatkeun ilal mukmini ka jalma mukmin as-sholihi anu soleh wa yatawasatu jeung pertengahan ieu miqdar ala usoti ka jalma anu maksiat al mukminina ti pirang-pirang jalma mukmin wakila jeung dicarioskeun naon yaumul kiamati poenan kiamah bihi eta tetep dina itu yaumul kiamah khamsuna ari 50 naonana mautinan tempatna
kullu mautinin ari saban-saban tempat alpusanatin eta 500 tahun. Nas'alullaha ayyuhafidha nas'alu nyuhunkeun urang sadayana Allah ka Gusti Allah ayu khaffifa kana yen ngentengkeun Gusti Allah kana itu yaumul akhir alaina ka urang sadayana bimanni kalawan bimannihi kalawan nugrahana Gusti Allah wa fadlihi sareng kaagungan Gusti Allah haka ngariwayatkeun hukana itu ma tanapi naon hukana itu Miqdar saha as-Suhaimi Imam Suhaimi wal Pusni sareng Imam Pusni wasadisuha antu mina bil qadari khairihi wasarrihi wallahu alam bissawab. Cakapkeun sakitu bae dina waktos anu ayeuna pamudah-mudahan aya manfaatna khususna kanggo anu macana umumna ka sadaya bae anu tiasa ngalap manfaatna anu rarasna tinang tuti Gusti Allah anu lepatna tina kabodohan diri abdi seja pangapunten ka sadayana. Orang tutup baik ku doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ka sadayana permios.